Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi syafaqati halna tetep dina martelakeun nyaahan wan nasihati sareng nganasehatan. Wayang bagi sareng misti naon aya kunayan kudu bukti saha sahibul ilmi jalma anu boga ilmu musfikon eta anu nyaahan nasihan anu nganasehatan gair hasidin tur lain anu hasad fa'al hasadu tah ari ngaran hasad teh ya duru eta matak madarat ieu hasud walayan fa'u sareng teu mere mangfaat ieu hasud wakana sareng kabuktosan sa ustazuna guru urang sadayana Syekhul Islami Burhanuddin rahmatullahi alaihi yaqulu eta ngadauh ya Syekh Islam qalu ngadauh jalma-jalma atawa ulama inna banal muallimi sayaktosna anak muallim sayaktosna anak guru teh yakunu eta bukti ieu ibnul muallim aliman eta jadi jalma anu berilmu li anal muallima karena sayaktosna guru yuridu eta ngamaksud ieu muallim ayakuna kana yen bukti saha talamizuhu pirang-pirang murid dan muallim fil Qur'ani dina masalah Qur'an ulama eta jadi anu ngalarti kabeh pabibarakati i'tiqadihi tah kusabab kaberkahan i'tiqadna ieu muallim wa syafaqatihi sareng nyaahna ieu muallim yakunu jaradi saha ibnuhu anakna muallim aliman eta jadi jalma anu berilmu wa kana sareng kabuktosan yuhka eta dicarioskeun naon inna sodro sayaktosna Syekh Sodar al-ajal burhan al-a'immah ja'ala eta ngajadikeun ieu Syekh Sodar waktu sabaki kana waktu diajar libnaihi kapikeun dua putrana ieu Syekh Sodar asyaddi asyahidi Hisamiddin nyaeta Syekh Sodar Asyahid Hisamiddin wa Sodri Sa'id Tajiddin sareng Syekh Sodar Sa'id Tajiddin waqtaddah watil kubro kana waktu duha kubro ba'da jami'il asbaqi dina sabada rengse na sakabeh pirang-pirang pelajaran fakana teras kabuktosan ieu ibnaih yakulani eta ngadauh ieu ibnain inna tabi'atana sayaktosna tabi'at urang sadayana takilu eta sok kedul wa tamullu sareng bosen ieu tabiat pizalika dina itu pizalikal waktu dina itu waktu duha faqala teras ngadauh saha abuhuma bapakna itu ibnaihi ibnain mana innal ghuraba sayaktosna pirang-pirang jalma anu ngalumbara wa uladal kubaro wa uladal kubaroi sareng pirang-pirang anak gegeden yaitu nani eta ngadaratang ieu anu kabeh min aqtaril ardi ti pirang-pirang pajajahan bumi pala buddha mangka misti min an uqaddima tina yen kudu mihilakeun kuring asbaqahum kana pelajaran anu kabeh pabibarkati syafaqatihi tah kusabab berkahna nyaahan ieu Syekh Sodar gitu faqo tah ngunggulan saha ibnahu dua putrana ieu Syekh Sodar ala aksari fuqaha'i ka lolobana ulama ahli fikih ahlil ardi penduduk ieu bumi fi zalikal asri dina itu zaman fil fikih dina ilmu fikih wayang bagi sareng misti naon alla yunazi'a sareng yen ulah maseaan itu si tolib ahadan ka salah seorang wa yukhasimahu sareng ngamusuhan ieu si tolib ka si ahad li'annahu karena sayaktosna itu takhasum yudayyi'u eta noler itu takhasum awqatahu kana pirang-pirang waktuna tolib kila dicarioskeun naon al muhsinu sayujza bi ihsanihi al muhsinu ari jalma anu gawe alus sayujza eta bakal dibales ieu muhsin bi ihsanihi ku kasayanana itu si muhsin wal musiu sareng ari jalma anu gawe goreng sayakfihi tah bakal nyukupkeun ka ieu si musi naon masawihi pirang-pirang kagorenganana itu si musi ansyadani tas macakeun siiran ka kuring saha asy-syekhul imamu al-ajalu az-zahidu al-arifu Ruknuddin tegasna Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakril al-Ma'rufi bi imami jawahir zadah al-mufti
rahmatullahi alaihi ansyadani macakeun syiran ka kuring sal sultan syariati Yusufu Al-Hamdani hada syi'ra kana ieu syiran da kudu ninggalkeun anjeun almar'a ka manusa la tujzi ulah ngabalas anjeun ala su'i pilih kana goreng pagaweanna itu mar'u sayak pihi tabakal nyukupkeun ka ieu si mar'u naon mak perkara pihi nu eta tetep dina itu ma wa ma sareng perkara wa ari itu ma teh fa'iluhu eta migawe kana ma kila dicaritakeun naon man saha ari jalma man ari saha jalma aroda eta ngamaksud ieu man ayar goma kana yen ngongeskeun ieu man anfa aduwihi kana irung musuhna man pal yukarrir tah kudu ngabulak-balik ieu man hada syi'ra kana ieu syi'ran wa unsyidtu sareng dibacakeun syi'ran kuring ida syi'ta di mana-mana karep anjeun antalko kana yen napungan anjeun aduwaka ka musuh anjeun rogiman barina anu hina wa taqtulahu sareng yen ngabunuh anjeun ka itu adu gomman barina bingung wa tahrikuhu sareng ngaduruk anjeun ka itu adu hamman barina anu susah atau nya sahaman barina anu susah parum tah kuduna ja anjeun lil ola kana kaluhuran wazda sareng kudu tambah-tambah anjeun minal ilmi tina ilmu innahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah man ari saha man eta jalma izdada anu tambah-tambah ieu iman naonana ilman ilmuna zada tah nambah-tambah saha hasiduhu jalma anu hasud ka itu man naonana goman kabingungna kila dicaritakeun alaika misti ka anjeun naon antas tagila yen katungkul anjeun bimasolihi nafsika ku pirang-pirang kamaslahatan diri anjeun la bikohri aduwika lain ku maksa musuh anjeun Faiza aqamta di mana-mana ngadegkeun anjeun masoliha nafsika kana pirang-pirang kamaslahatan diri anjeun tademanu tah nyidem naon dalika itu aqamta kohro aduwika kana maksadu musuh anjeun wayaka sareng kudu ngajauhan anjeun wal muadata kana mumusuhan fa inha karana sayaktosna itu muadah taqdohuka eta matak ngawirangkeun muadah ka anjeun wa tudayyu sareng nolel-nolel ieu muadah auqataka kana pirang-pirang waktu anjeun walika sareng misti ka anjeun ditahammuli kana nahan pilara la siyama suwawona minas sufaha'i ti pirang-pirang jalma anu bodoh qala ngadawu sa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam ihtamilu kudu nanggung aranjeun minas safihi ti jalma anu bodoh wahidatan kana hiji kanyeri kaitarbahu supaya untung atawa bati aranjeun asyaron kana 10 kaalusan syi'run ari ieu eta hiji syi'ran balau tu nyoba kuring anna saka manusia kornan dina hiji zaman ba'da kornin dina sabada hiji zaman palam aro tah teu ningali kuring gaira khattalin kasalian jalma tukang takabur wa qalin sareng tukang culas walam aro sareng teu ningali kuring pil khutubi dina pirang-pirang urusan gede asyadda anu leuwih banget naonana waq'an tumibana was'aba sareng eta leuwih ripuh min mu'adatir rijali tinimang ngamusuhan pirang-pirang lalaki wazuktu sareng geus ngarasa kuring mirorotal asyai kana paitna pirang-pirang perkara turron kalawan sakabehna wa mazuktu sareng teu ngarasa kuring amarro kana anu leuwih pait minas suali tinimang pepenta wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun wa antazunna kana yen nyangka anjeun bil mukmini ka jalma anu iman suan kana goreng fa inau karana sayaktosna itu suuzon mansyaul adawati eta tempat bijilna permusuhan wala yahilu sareng teu halal naon zalika itu suuzon liqaulihi sallallahu alaihi wasallam zannu bil mu'minina khairan zannu kudu nyalang ka aranjeun kabeh bil mu'mini ka jalma anu mukmin khairan kana alus wa inna ma yansha'u pasti nabijil naon zalika itu suudzon min hubsin niyati tina gorengna niat wa su'isari roti sareng gorengna rahasia kama seperti perkara qala anu ngadawuh sa Abu Thayyib syi'ron kana hiji syi'ran idasa fi'lul mar'i saat donunuhu idasaha di mana-mana goreng naon fi'lul mar'i
pagawean hiji lalaki atau hiji jalma saat tagoreng naon donunuhu pirang-pirang sangkaanana itu mar'u wasoddaqo sareng ngabenerkeun mar'u makana perkara ya ta duhu anu ngabiasakeun ieu mar'u kana emak minta wahumin tina nyangka salah wa'ada sareng ngamusuhan ieu si mar'u muhibbihi ka pirang-pirang jalma anu mikaresep biqauli adatihi ku caritaan kagorenganana itu mar'u wasbaha sareng jadi ieu mar'u teh filailin dina peuting minasyaki tina kamangmangan mudlimin anu paroek Wansyidtu sareng dibacakeun siiran kuring liba'dihim kagungan sapali ulama tanahha kudu ninggalkeun anjeun anil qabihi tina kagorengan wala turidhu sareng ulah neja anjeun kana qabih paman sareng ari sajalma aulaitahu anu mere anjeun kasih eman hasanan kana kaalusan fajidhu tak kudu nambahan anjeun kana itu hasan satukfa tabakal dicukupan anjeun min aduwika ti musuh anjeun kula kaidin sakabehna sakabeh tarekahna ida kada di mana-mana narekahan ieu ida kada di mana-mana narekahan goreng saha adu al adu musuh anjeun pala takidhu ta ulah narekahan anjeun ka ieu adu zul aqli ari jalma anu boga akal layas lamu eta henteu salamet ieu zul aqli min jahilin ti jalma anu bodoh yasumuhu anu meredih ieu jahil ka si zul aqli zulman karena dolim wa inatan sareng ngarepohkeun pal yahtar tak kudu milih anjeun pal yahtari tak kudu milih ieu zul aqli asil makana damai ala harbihi kana merangan ka itu jahil walayal jam sareng kudu ngamistikeun ieu zul aqli al insota kana repeh insota lamun nyentak ieu si jahil wallahu a'lam bishawab.